A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurufil khafdi jeung kaasupan huruf-huruf khafad. Wahia ari itu huruf khafad teh min eta lapad min, wa ila jeung ila, wa an jeung an, wa ala jeung ala, wa fi jeung fi, wa rubba jeung rubba, wal ba'u jeung ba, wal kafu jeung kaf, wal lamu jeung lam. Wa hurufil qasami jeung kaasupan huruf-huruf qasam. Wahia jeung ari itu huruf qasam teh al wawu eta wawu, wal ba'u jeung ba, wat ta'u jeung ta. Sakumaha ti payun bahwa di antawis ciri-ciri isim anu parantos ku urang dicarioskeun teh nyaeta kahijina khafad, kaduana tanwin, sareng katiluna kaasupan alif lam. Ta anu salajengna ciri isim teh nyaeta wa hurufil khafdi jeung kaasupan huruf khafad, huruf tukang ngajeerkeun. Dina hartos upami teh mah aya hiji kalimat kaasupan huruf khafad, maka eta kalimat teh termasuk kalimat isim oge tangtos i'robna eta kalimat kedah dijeerkeun. Gitu. Naon wae ari naon wae huruf khafad teh wahia min. Kahijina nyaeta lapad min. Jadi upami teh mah aya hiji kalimat kaasupan huruf khafad min, maka eta kalimat kaasup kalimat isim. Contona sapertos ana akhruju minal baiti. Ana akhruju minal baiti. Ana ari kuring akhruju eta kaluar kuring minal baiti ti bumi. Ta anu janten ieu janten contoh ieu minal baiti sateu acana aya huruf khafad nyaeta min lebet kana kalimat al baiti, maka ieu kalimat al baiti kaasup kalimat isim. Gitu. Bahkan di dia kan aya alif lam. Eta kahijina min. Wa ila jeung kaduana lapad ila. Ya kitu deui upami hiji kalimat kaasupan lapad ila, maka eta kalimat kaasup kalimat isim. Contona sapertos zahabtu ilal madinati. Zahabtu angkat abdi ilal madinati ka kota Madinah.
Tadi dia kan aya huruf hopad ila, huruf tukang ngajeerkeun ila lebat kana kalimat al madinati, maka ieu kalimat al madinati kaasup kalimat isim. Taeta anu kaduana. Anu katiluna waan sareng lapad an. Contona misalkeun seperti contona teh takallamtu anil khobari. Takallamtu nyarios abdi anil khobari. Ngeunaan hiji berita, ngeunaan hiji khobar, hiji berita. Tanu janten contoh ieu anil khobari kalabetan huruf hopad an, huruf tukang ngajeerkeun an, maka al khobari ieu kalebet kalimat isim. Wa ala sareng lapad ala. Contona misalkeun al kitabu alal makatabi. Al kitabu ari kitab, ari buku, alal maktabi eta di luhureun meja. Tanu janten contoh ala ieu kalabat huruf khofad, al maktabi dijeerkeun ku ala berarti al maktabi ieu kalabat kalimat isim. Wapi sareng lapad pi. Lapad pi contona sapertos Muhammadun pil pasli. Muhammadun ari Muhammad pil pasli eta aya di lebat kelas. Huruf hopad pi asup kana al pasli, al paslu, maka ieu al pasli kalebet kalimat isim sabab aya huruf hopad pi. Warubba jeung lapad rubba. Lapad rubba contona misalkeun rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin sabaraha seueur mah pamaget anu mulya, sabaraha seueur mah pamaget mulya laqituhu anu ditepangan ku sim kuring, ditepangan ku abdi. Tanu jajan contoh ieu rajulin kaasupan rubba huruf khofad, maka rajulin kaasup kalimat isim.
Wal ba'u jeung saterasna huruf khopat teh nyaeta ba. Ba. Contohna sapertos ana aqta'u at-tufaha bisikini. Ana ari abdi aqta'u eta meulah abdi at-tufaha kana apel bisikini ku peso. Tanu janten contoh ieu as-sikini kaasupan huruf khopat ba, maka as-sikini kaasup kalimat isim gitu nya, kaasup kalimat isim. Anu salajengna wal kafu sareng kaf. Wal kafu sareng kaf. Contohna misalkeun Muhammadun kal badri. Muhammadun kal badri. Muhammadun ari Muhammad kal badri eta sapertos bulan. Kal badri. Al badri kaasupan huruf khopat ka, maka al badri ieu kalebet kalimat sim. Anu terakhir huruf khopat teh walami sareng elam. Walamu sareng elam. Sareng elam. Contohna sapertos misalkan al kursiyu. Al kursiyu li syahidin. Al kursiyu ari korsi li syahidin eta kagungan syahid. Tanu jantan contoh ieu li syahidin. Syahidin kalebetan huruf khopat lam, maka ieu syahidin kalebet kalimat isim. Taya huruf-huruf khopat, huruf-huruf tukang ngajeerkeun anu asup kana kalimat isim. Jadi upami teh mah aya hiji kalimat kaasupan salah sawios huruf khopat, huruf tukang ngajeerkeun, maka eta kalimat termasuk kalimat isim. Wa hurufil qasami sareng kaasupan huruf qasam. Huruf qasam teh huruf paranti sumpah. Huruf paranti sumpah. Wahya ari teu huruf qasam teh al wawu eta wawu, wal ba'u jeung ba, wa ta'u jeung ta. Jadi huruf qasam aya 3. Wawu, ba sareng ta. Ku wawu misalkeun wallahi demi Allah. Atanapi ku ba billahi demi Allah. Atanapi ku ta tallahi demi Allah. Nah, maka kalimat Allah kumargi didinya kaasupan huruf sumpah ku wawu atanapi ku ba atanapi ku ta, maka kalimat Allah termasuk kalimat isim. Tanapi misalkan kan dina Al-Qur'an mah seueur nya Allah sumpah atas nami waktu. Contohna misalkan dina surat Al-As wal asri. Wal asri. Nah. Wal asri. Nah, ya kan wauna wau
min hurufil qasami, di antara huruf qasam, huruf paranti sumpah. Wal asri, demi waktu asar. Taya al asri berarti kaasup kalimat isim sabab kaasupan huruf qasam. Tanapi wal laili, demi waktu peuting. Al laili kalimat isim. Wan nahari, demi waktu berang. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wadduha, demi waktu duha. Seueurnya dina Al-Qur'an anu memang seueurna ngangge wau. Wau qasam, huruf qasam. Eta contoh kalimat isim anu kaasupan ku huruf qasam. Jadi upami teh mah aya hiji kalimat pami dijikeun sareng anu ti payun. Pami teh mah hiji kalimat dikhopadkeun, dijerkeun, atanapi eta kalimat ngangge tanwin, atanapi eta kalimat aya alif laman, atanapi eta kalimat kaasupan salah sahiji huruf khofad, huruf tukang ngajerkeun, atawa kaasupan salah sahiji huruf qasam, huruf sumpah teh, maka eta kalimat termasuk kalimat isim. Kalimat isim. Wallahu a'lam bishawab.